Pian ka mana nek ke pas ketita ka warung ku emak. Kan meuli korma. Geus burit oge. Yang ka warung meuli korma jeung buka puasa. Ayeuna yot. Ya nya isukan mah puasa ayeuna jang buka puasa. Sekali itu geura indik. Ramadan telah tiba. Bapak keur ieu ngabuburit ya nungguan ke bedug iya buka puasa adan maghrib. Teh si mana? Beges meuli korma stek uyut. Bapak puasa teu? Nya puasa batur ieu bapak keur nungguan ya buka puasa teh maghrib ya. Puasa jam deui wat deuleus bapak ya aduh. Ari ngomong puasa wae, kopi disisieun. Enggak. Mana kopi? Tuh kopi naon? Eta deket suku. Ge, geuningan. Ai, iya, ieu mah kopi nu keur subuh ya mah. Lain nu ayeuna lain. Tuh tiis kopina ge. Lain kuraku sahur bareng jeung sia untuk puasa mah. Gua eta mau kopi keur subuh aing poho teu diinum-inum lebih ka kuari ya. Barek buka puasa. Ya yot ya, mana? Asli di warung ge loba nu belanjana. Kita ke mana? Di warung lagi ngantri. Kene mah nya. Urang da puasa. Batur gerek baru ka puasa mareuli. Bapak man tuh di korma. Keur diharap ge bapak minum kopi. Ngopi wae nya bapaknya, entang dibere atuh kitu mah. Heeh. Waduh. Mana ya? Aman ya sih kan aja. Gimana ya aduh. Haus aduh. Pot garing tikora ya. Gua dima ya aman sih kan ya. Sepian eueuh ya. Ya. Mantap ya. Muraga ada. Turun dia. Ya pindah ya. Aduh. Hayo penyahuan godin pantesan di imah eueuh. Deh, aing rek si banget ya. Buf. Pak, arek ka mana? Milo atuh. Dah, segala milu. Ieu kaditu itu meuli kolak. Jeung buka puasa ya. Milu wae aing rek musuh rek ngabuburit ya. Beli korekna baraha? Tilo jeung uyut meuli ieu na ABJ Ewang.
Iya, nyala umpan heula ya. Oh, kurang parabna ya. Koro garing, kayak ngudut dia. Masa batang deh ya. Kurang 2 menit deh ya. Isong ya. Maghrib gering deh ya. Kenyot pantong ya. Kenyotnya gering deh ya. Maghrib. Aduh, sebatang deh. Sekian ngampurkeun ka dieu cenah meuli kolak paling cenah lila. Teu tulus ya muduna ge. Aing bisa sing dibejakeun aing ka uyut teh. Malah ka dieu budak teh. Ngajak wae meuli kolak teh supaya teu nuturkeun.